billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri hum qad kharaju bih. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Labi'sa ma kanu yasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Wa idza ja'u jeung dina nalika datang ya jalma-jalma munafik budak Yahudi kum kaaran kabeh wae jalma-jalma mukmin. Jadi dina nalika ieu munafik Yahudi datang ka anjeun wae jalma mukmin. Qalu maka eta jalma mukmin kok nate amanna iman kami. Wa qad dakhalu jeung geus teman-teman asup ieu kafir Yahudi ilaikum ka'anjeun kabeh mutalabisina fil kufri. Jadi barianan talabus barianan yakin kufur wa hum qad kharaju wa hum sareng jalma munafik kafir Yahudi munafik kelema kafir Yahudi munafik eta qad kharaju geus teman-teman kaluar dari jalma munafik di lingkungan aranjeun kabeh atawa di golongan aranjeun kabeh wae jalma-jalma muslim bihi sabab bihi kalau kufur walam yu'min. Jadi jalma-jalma munafik begitu kalau munafik nya kami teh iman nyebutkeun asup ngilu Islam tapi pagawean kufur. Sebenarnya mah kufur teh lain iman tapi
lain asup Islam tapi keluar di Islam walam yu'minu da teu iman itu semua tahu gua ningali situasi itu mah. Jadi keimanan teh dipakai kepentingan duniawi di gaul magaulnya ieu teh jeung nu ariman teh ya gaul magaul biasa dan yang kepentingan duniawi, yang kepentingan ekonomi, yang kepentingan keamanan duniawi. Lamun ke jalan mukmin diuntungkan ngaku teh kami ge iman itu ditukangan ditah bantu jalan mukmin itu hayang teuing ternyata ya unggul zaman aya nama komo zaman aya namanya anu ku awe gitu jadi bogoh ka jalma kafir ngiluan ieu nana teh agama teh ka terus teu bogoh di balik deui ka agama ieu aya anu daerah kristenisasi mah butuh ke ekonomi itu ganti status agama Kristen geus eureun oh iya ada balik deui Islam jadi gitu jawabannya munafik jalan nama kufur itu makan saukur luar leon kabutuh dunia wallahu a'lam bima kanu yaktubun wallahu alim Gusti Allah ya ta'ala maha uninga Gusti Allah bima kalau perkara kana bukti ya jalan munafik Yahudi eta yaktumuna pada nyebutkeun ieu jalma munafik tina kamunafikan padahal Allah maha uninga. Nah, Kanjeng Nabi oge uninga dibejaan ku Gusti Allah. Ari secara akal basyariah teu bisa apal Kanjeng Nabi ka hate batur. Ya. Si eta munafik, si eta iman, si eta kufur, teu apal Kanjeng Nabi ge. Bisa apal teh kapokoh di bejaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala maha unikna. Dan berarti Kanjeng Nabi sakti bisa ieu di bejaan ku Gusti Allah. Mujizat ku Gusti Allah. Bejaan ku Gusti Allah. Ya Allah mah apal sa-apal-apalna. Tapi da aya ciri nantinya ciri-ciri orang nu munafik teh meureun bisa tidinya oge. Ya ieu mah nambah pe ka Kanjeng Nabi mah. Dari bejaan ku Gusti Allah. Tuh. Si itu mah munafik, si itu mah ieu teu kudu laporan di sahabat teu kudu. Kanjeng Nabi mah wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihim as-suh wa tara jeung ningali ajan Muhammad nah katsiran kalolobaan minhum ti kafir Yahudi yusari'una barianan pada gagancangan ieu kalolobaan urang Yahudi yang kaula syariat ini sudah pada tiba syariat varian gancang bil ilmi di neraka terutama neraka bohong. Oh geura tingali panajeun ge wae Muhammad ya lo kalau lobaanna urang Yahudi itu bari pisan kana neraka teh gaweana teh ngabarohong wal budwa itu nganiaya bae goib wa aklihim sutta wa aklihim jeung ngadaraharna ieu munafik Yahudi as-sutta kana barang haram seperti hasil tina sogok menyogok, hasil tina korupsi, hasil tina kana ditulah pokokna. Saya tiba heula ada teh terutama ieu non masalah sogok menyogok baheula
labi sama kanu ya'mal labi yakin eta sagoreng-goreng perkara kanu anu bukti ieu munafik eta ya'maluna mari gawe munafik Yahudi kana perkara amal hukum ari amalna tepageran munafik hada yakin eta teh pagawean modal kitu teh sagoreng-goreng pagawean ngomong waduh bae kabatur dolim bae dahar salawas dengan orang Yahudi laula yanhahumur rabbaniyyu law ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihim sulta labi sama kan yasnaun laula yanha hal la yanha henteu nyanam kaya jalma-jalma munafik Yahudi saha rabbaniyuna ulama-ulama Yahudi wal ahbar jeung jalma-jalma anu faqih nu ngarti hukum ti urang Yahudi an qaulihim tina omong-omongna jalma munafik al-itsma kana dosa kana bohong nah oge nu nyaram ti depan meureun aya nu ngartina saeutik maleun urang Yahudi teu hilangna oge teu dicara na kali tu bae itu pagawean teh waduh bae wa aklihi musuta barang dahar geus teu ningali halal beres bae lebih sapakan ya sekarang dia mah pegawai Yahudi gitu ulah diturutan ku jalma Islam Yahudi zaman nolak tak gitu ngomong waduh bae itu nya kabatur dolim bae itu dahar beres bae penting masuk penting itu kalau penting teu apal halal teu apal haram itu lagi mana teh menang maling, korupsi, menang nipu, menang nyogok hasil sogok menyogok. Ayeuna nama ditaruhkan ku jalma muslimnya di KTP nama nawaradul bae di jalma munafik Yahudi teh nawaradul bae zalim bae kabatur teh zalim bae ngamiana teh labi samakan yasna yakin teh sagoreng-goreng pagawean ya